Sekali deh kan ku celis ya. Lamun aya jelema cicing di dunia hajuk seueur kejar-kejaran dunia, ngejar dunia, rindu terhadap dunia, eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna. Kadangnya ku celis ya. Atuh kadangnya ja aing ngomong. Eta bahasa Abdul Qadir. Geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta kana dunia, cinta kana akhirat, pindahkeun ka cinta urang. Padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat. Masya Allah kan. Namun urang ku ari cicing di dunia, cinta kana dunia, di akhirat bakal cilaka. Cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha? Cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator. Isuk-isuk geus HP. Tas salat lain istighfar HP. Mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih. Aya kabeh kan? Aya kabeh. Urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae, tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa, oh walah wahuluh masyaallah. Aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup. Iri jelema merindukan dunia. Ya Karim, ya Karim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, datang ke mana coba diri orang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuhan Abdul Qadir jelema cicing di dunia mengejar dunia jeung cinta dunia, jaga di akhirat bakal cilaka.